Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunya patepang deui sareng tata dan miharja anu baris ngadugikeun dongeng judulna Kyai Bantar Wulung karya Ki Umbara. Mangga wilujeng ngabandungan. Umur kuring geus salikur taun jalan lalagasan keneh. Batur ulin kuring keur budak mah kaya ning Nyi Oti, Nyi Icoh, Nyi Iem, kabeh oge geus rarimbitan. Malah geus baroga anak, aya nu geus 3, aya nu geus 4. Ari kuring lain kulantaran digawe-digawe teuing, duka datacan aya bae anu cop kana hate. Untung kuring mah matuh didayeuh ngumbara. Coba mun aya di lembur mah, kawasna moal geus teu rawing daun ceuli, pada ngomongkeun, pada ngajejeleh. Moal bae pada nyebut parawan bedang, awewe jomblo teu laku ka lalaki. Aibna mawana kakolot, kapan di lembur mah anu baroga anak awewe jauh jodona teh beak bersih pada ngajerbian. Nu matak teu aneh mun budak awewe nu karek mangkat beger oge ku kolotna geus dipeuseuh kudu matang puluh, kudu puasa Senin Kemis, kudu dilokat unggal malam Jumaah, malar gancang laku ulah ngerakeun kakolot. Di kota mah najan teu boga salaki seumur-umur oge tarasok jadi omong deungeun hare-hare bae. Mun kuring pareng balik ka lembur sarta aya baraya anu wani entang-entangan nanya kunaon teu acan lakian bae, sok dipangjawabkeun ku indung majar teh. Menak mah tara boga salaki ngora-ngora, teu meunang ku dokter. Kuring sok kapiasem, da kajudi ku kuring oge embu teh manahna mah milu nganaha-naha. Da anjeunna oge kasebut urang lembur, eta mah ngan ukur ngaragangan hate kuring bae. Kuring oge hari hate mah teu bina jeung nu sejen, geus hayang rumah tangga. Tapi nya kitu meureun kuring teh kasup awewe kapalang. Ngarep-ngarep nu saderajat atawa saluhureun teu aya, ari rek nu sahandapeun era tungtungna jadi parawan kolot tea. Inget keneh nepi ka kibari oge malam Jumaah Kaliwon harita teh. Kuring sare teh rada lati biasa lantaran aya pagawean kantor anu perlu direngsekeun. Ari reup bet ngimpi. Di dituna teh kuring aya di lembur keur nempokeun bisami nyabit bako. Musim ngome bako harita teh. Demi bisami nyaeta lanjang kolot kuring nu ngasuh kuring waktu keur budak. Acan geus sapajepahan kuring aya di dinya. Jol bae aya jajaka kasep nyampeurkeun. Pakaianana kasantren, dikerepus buludru hideung, ditakwa bodas ngeplak jeung disarung gerusan. Bari umat imut, breuk eta jejaka teh diuk nyaranekeun bilik gigireun bisami. Kuring ngised emok di beh jauh. Tok jejaka teh ngomong ka bisami, sareng saha bi di damal teh? Teu sareng saha, jawabna. Ieu sareng dunungan ti dayeuh. Kenging kuring baturan. Mangga teuing Raden. Mung ieu kalotor. Palupuh sakieu herangna majar kalotor. Nyata puguh oge ari ayang di anjing cai masok nguriling. Celtot bisami ku kuring diciwit. Krubug, cileuketeuk seuri pokna. Ih, ari dunungan, nabot ka ibi nyiwit teh, lain ka itu. Ya ikut teu uyahan ini teh, cek kuring bari ngadilak. Puguh ge mayang masuk ka langkangan nya Raden. Omong bisami deui bari ngised ngajauhan, sieun diciwit deui. Teuing kunaon ninggal nu kasep teh kuring ngadak-ngadak lungse. Samar polah samar rasa. Rek ngomong hese ngab asa teu wani asa era. Hate ngageter ratug tutunggulan rosa. Komo basa manehna seuri bari ngareret ka kuring. Sreg patepung tinggal. Ser rarasaan pating sariak. Panas bayeung yang muriang teu kawayaan. Manehna oge beureun cacarita, sugema mah beak karep. Alam dunya asa lega, silih teuteub silih pelong, sinar panon awor jadi hiji. Da eta sinar panon mah karasana leuwih atramanan carita. Kuring ngahenen ngarasakeun nikmatna hate. Kelindeng manehna ngomong sorana agem halimpu. Iraha enden ti kota, sareng iraha nyapi mulihun. Engkang hoyong ngiring, rek ngajaring. Mangkukna dongkap mah. Cek kuring bari tungkul. Dupi piwang suleun. Kelendung bedug subuh di masjid. Rencag kuring lilir. Hate gegetun kuring ambek. Ambek kamang merbot nu nakol bedug. Dasar aki-aki lebokeun tetelo. Cek kuring kukulutus. Kumaha teu rek ambek geura keur sakitu nikmatna. Jeung eta deui tacan kungsi terang ngaran-ngaranna acan.
Nepi ka belang berang kuring teu sare deui. Hate montel kanu kaimpikeun. Ti harita jajak ka kasep teh teu leh kumalangkang dina panon. Peureum kadeuleu bentak karasa. Horeng kitu ari nu kaedanan. Isukna kuring teu bisa ngantor lantaran gering. Awak nyebret, panas asa direrab. Cek dokter mah kuring teh katerap malaria tropika. Ari rebeuting dina bilik aya nu ngajapapang, dimukena biwirna beureum euceuy. Nyi Suwarsi anak nu dicicingan nu ngemitan sare dina dipan teu katembong. Kuring kacidasieuna tapi rek ngajerit teu bisa nyuara. Rek lumpat teu aya tanaga, leuleus lesu lir nu dipupul bayu. Letek kawas kapuk kaibunan. Nu dimukena teh diuk cunggelik dina bangku yang hareup ngulon. Kuring merem-meremkeun maneh. Ari beunta awewe nu dimukena teh geus teu aya. Nu aya lalaki jangkung gede. Di deuleuan aya jelema pendek leutik jeung hideung dicawet puril bari nyanyekel cameti. Eta lalaki nyampeurkeun bari ngarampas sirah kuring. Pok manehna ngomong, "Maneh teh gering. Kumaha hayang cager?" "Sumuhun, hoyong sae," walon kuring. "Lamun daek mah dipulung minantu, ku kami dicageurkeun." Ku kuring teu ditembalan. Da anakna oge moal teu jangkung gede kawas bapana. Ih, gila. Manehna tuluy indit ngiblat dituturkeun kudu pendek hideung teh. Isukna kakak jeung teteh ngagelentoran bari sasambat. "Paingan teteh teh merenjang bae hayang neang, da geuning alit kering teu salah ngimpi teh." "Ngimpen naon teteh?" cek kuring dareuda. "Alit teh diimpenkeun dikuncungkeun kana sumur, ari dihanjatkeun tina awak alit ngagaraja getih. Horeng rek kering payah. Deudeuh teuing adi aing," bari hantem ngagelentoran. Harita keneh kuring diamitkeun kanu dicicingan, rek dibawa ka lembur heula. Itung-itung titirah saurna, nu dicicingan teu bisa ngoretkeun. Kuring dibawa balik ka lembur. Nepi ka lembur henteu dibawa ka imah kolot, tapi ongkoh ambeh deukeut ka dokter deui. Sanajan gering satungtung kuat mah kuring tara lat salat. Aneh lamun geus salat teh sok aya pikiran kieu. Geuning ieu anu diciuman bari sujud teh lain Gusti Allah, tapi pangsujudan barang anyar. Tuluy pangsujudan teh disingkahkeun, atuh ebat salat teh. Salat kamimitian deui waktu keur sujud, jol deui pikiran. Ayeuna sujud teh kana ubin teu ditilamana naon. "Ubin ge lain Gusti Allah," cek hate. Tungtungna itu lain ieu lain, giung wuyung mikiran ayana Gusti Allah. Gering beuki payah. Beja kuring gering uratelan ka baraya-baraya. Boh anu deukeut, boh anu jauh. Atuh loba anu ngalongok bari bararang bawa ka daharan. Tapi hiji oge ku kuring teh anu di dahar da sungut parait. Teu kuat ku awak panas, kuring indit ka kamar mandi. Sugan di kamar mandi imah teu nyongkab teuing. Ari ret kana bak pohara kagetna. Dina cai teh kuring ningal bulan sadua-dua. Sakitu ti beurang. Kuring jadi betah embung keluar. Orok kaya teteh jeung nu sejen marelangeun bisi kuring kumaonam. Tuluy pada ngetrokan. Ti harita kuring tara meunang ka kamar mandi sorangan. Awak beuki nyebret. Lantaran teu kawawa ku panas, hiji waktu mah kuring lenjeng lumpat ngagebruskeun maneh ka walungan di hareupeun imah. Mangkaning walungan gede tarik turu jero. Atuh teteh jejeritan, rob pada ngadegdeg. Kuring ditarulungan dihanjatkeun. Heuleut sawatara poe beuteung karasa nyeri jeung mules bulak-balik ka kamar mandi. Aneh. Unggal micen kotoran teh unggal beda rupa. Mimiti hideung, tuluy hejo, koneng, beureum euceuy, kayas jeung nutupkeunana bodas kawas kapas. Awak jadi lungse ku teteh dihuapan bubur. Tapi karek gesa sendok kaluar deui kabeh. Dicoba dahar sangu saremeh. Eta ge kontan kaluar deui guluntungan keneh. Tungtungna jadi embung barang dahar da capek ku micen. Dina hiji peuting keur gebrak caang bulan, kuring ngadenge suara gamelan mungguh ngeungkeung. Asa deukeut teh ti belah wetan. Ditanyakeun ka teteh jeung kanu sejen, eueuh nu ngadenge. Tapi da ari ku kuring mah mani atra pisan kadengena. Kuring panasaran tuluy lempang ka lebah datang ngasora. Teteh nyarek jeung halangan oge, ku kuring teu diwaro da kuring hayang yakinkeun. Waktu kaluar ti imah, si Yopah anjing teteh nu kasohor galak ngiclik nuturkeun kawas nu melangeun.
Nepi ka jalan gede nya bae teu aya tanda-tanda aya nu pesta, tapi sora gamelan terus bae gangginggung. Kuring lengak-lengo di sisi jalan. Kuring dihiap-hiap ku hiji awewe kolot, diajak asup ka imahna. Kuring diupah apeh dilelemu sangkan ulah keterusan indit nyusud sora gamelan. Didinya ngobrol mani uplek pisan nyaritakeun bab agama teh. Lat bae poho kana suara gamelan mah. Kuring embung balik ngendong didinya menang 3 peuting. Sanggeus aya deui di teteh, jol deui bae keanehan teh. Bada asar kuring ninggal cahaya hideung. Alam dunia jadi poek, kuring taud. Les cahaya hideung, brai cahaya hejo, tuluy beureum, koneng, panungtunganana bodas. Unggal aya cahaya, unggal taud. Ilang cahaya another deui teh kadenge anu tatalu. Ayeuna mah di belah kulon gamelan teh sorana ngeungkeung. Atra pisan kuring suresersieun tuluy maksakeun peureum. Suku jadi lempoy, barang dahar seuseut asup. Tatamu anu ngalalongok beuki loba bari bararang kirim. Kadaharan munggah ngaleuya, tapi teu aya nu ditoel-toel acan da beuteung ge asa seubeung bae. Dokter ngaririhan supaya kuring daek barang dahar, atuh kapaksa da diponcongok. Wel sangu terus diutahkeun sabab pait polelel alah batan kina. Wel anggur kaleng brot didiburakeun panas asa ruhak. Unggal kadaharan kudu diasaan, tapi lapur sarupa ge teu aya nu asup. Gedang bau minyak tanah, kue bolu bau tarasi, aya nu bau bawang bodas, aya nu banget sarabako. Biasana mun beuteung kosong sok hese sare. Tapi harita mah kuring meniti bra pisan. Kuring ngimpi diajak nyaba ku pamaget sepuh nganggo raksukan takwa, ditetekan bari pok sasauran. Hiap, eyang tuturkeun. Bari terea omong, kuring tuluy ngiclik nuturkeun. Jalan teh asa nanjak mani netek cara jalan ka gunung. Lila-lila anjog ke hiji wewangunan, sakurilingna di benteng tohaga pisan. Di jerona aya makam, nu beulah wetan sagede-gede pingping, lalinyih jeung reresik. Kuring yang hareup ngetan, ari sepuh teh mayun ngulon saurna. Tah ieu hiji, bari nuduhkeun kana paesan. Rada beh kulon aya deui, ieu mah di Kulambuan. Tidinya tuluy maju deui, teuing ku jauh rarasaan teh. Jog ka hiji makam, ge kuring diuk dina sisina, nah nai awahing capek. Sakuriling bungking eueuh pepelakan, satungtung deuleu upluk aplak sagara keusik. Sepuh anu dituturkeun teh les leungit teu ka tembong leosna. Ngong aya soratan katinggalan. Hidup nyaho makam syaha ieu teh. Teu terang, jawab kuring. Bisi teu weruh, ngongna deui. Ieu teh makam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuring nyileuk nepi ka brai beurang. Isukna suku beuki lempoy teu beunang dipake ngalengkah. Ngacilepeng bae dina ranjang bari teu walakaya. Awak asa pasiksak jeung nyongkab panas. Ayeuna geus teu kaduga salat deui, gawe teh ngan babacaan bae sabisa-bisa. Lamun keur ngagalantakeun ayat-ayat Al-Qur'an, awak sok karasa tiis meusan. Di antara anu ngalongok sok aya anu mangaoskeun Yasin. Karasana munggah tiis nyecep. Ayeuna meh unggal peuting teralat anu ngaos. Dina hiji peuting, kuring ngambeus seungit angin-angin. Teuing seungit minyakna nahaon. Tuluy di luar rame kadenge anu gegenjringan. Kuring rungah ringeuh. Lila-lila aya nu ngabejaan. Cenah Nyi Putri Loro Kidul sumping rek ngalayad ka kuring. Tapi teu jol bae. Kalah ka ngadenge anu galecok jeung pating araduh. Katempo tina jandela ngarubung-rubung. Horeng di buruan teh aya kembang Wijaya Kusumah jadi. Kembangna mangkak berkah dihitung teh mani aya 17. Nuna rongton urang batin mani merul ti suklakna. Kukuring ditampa kalawan someah. Rea anu nanyakeun itu ieu kukuring dijawab sebisa-bisa. Sawareh ngajak ngobrol rame teureun-eureun nyamahan. Da samarukna kuring ngomong jeung seserian sorangan. Kuring geus teu bisa usik malik, geus teu asupna naon. Ayeuna beurang peuting teu bisa sare molotot bae. Sangkilang ubar sare ti dokter teu petot, tapi teu mental. Ti bumi teteh kuring diala ku indung. Barang rek jung pisan dicandak, les kuring teu inget. Rasaan teh keur tumpak kapal rek ka Mekah.
ngangkleng dina sagara, cai upluk aplak satungtung deule, ombak pating suruwuk paheula-heulan nembag kapal, sorana seah. Barang nepi ka darat tuluy kuring tupak mobil, keluang galeong sarasan sorosod, wan tulumpat dina jalan leueur. Kuring ninggal jelema-jelema mani pabuis, tupuguhan nu dijugjug, kawasna keur arakut-akut parindah da bararang bawa sabogana-sabogana, seeng, kasur, anggel, ingon-ingon jeung rea-rea deui. Hari inget geus aya di imah kolot keur diriung-riung. Harita nyampak keur gendingan, bedug nurugtug jeung kohkol nitir, jelema-jelema ngagimbung, horeng lembur kadupak caah. Kret kana bilik, renjag kuring renjag sateker kebek, lantaran dina bilik teh bet aya manehna. Manehna anu dipicang camberang peuting, manehna jajak ka kasep anu kaimpikeun basa kuring rek gering tea. Tapi aneh, teu ginding kawas bareto, teu make kerpus beludru hideung, teu make takwa bodas ngeplak, jeung teu di samping gerusan. Ayeuna mah ukur dicawat puril, tapi teu matak ngurangan kasepna, malah atra kulitna moronyoy koneng, cahyana munggah nyak celakan. Terus teu umat imut deui kawas bareto, malah baeud-baeud acan, tapi katinggalna asa beuki leuwih kasep. Manehna neuteub ka kuring, aduh Gusti, eta sorot-sorot tembus kana jajantung kuring, nyaksrak ka saluar awak. Hate ngageter rosa ratug tutunggulan. Haturan bagia sumping, cek kuring bari tungkul. Nuhun, jawabna pondok. Kuring inget tacan terang jenenganana, pok nanya deui. Mugi dipaparin terang, saha tuang jenengan teh sareng ti mana Banjar Karang Pamidangan. Jokna nyebat mah wasta engkang teh Kiai Bantar Wulung, ari asal ti Pajajaran. Ujug-ujug ka kuping embu nyamahan, sing eling geulis istighfar anggur. Astagfirullahaladzim, cek kuring ngagereyem. Hiji mangsa mama neang dukun. Dukun teh tuluy ngukus gigireun kuring bari maca kitab leutik anu basana Jawa kuno. Aneh, bet eusina teh ku kuring kaharti, padahal kuring teh teu bisa basa Jawa, komo basa Jawa kuno mah. Disuraheunana nyaritakeun rahasia asal muasalna manusa ti zaman alam goibul wujud nepi ka gelarna ka alam dunya. Ti harita kuring teh inget di kaler kidul, salin rarasaan jeung beda tetenjoan. Tatamu batin ngabrul bae sarumping, aya nu ti Jawa, ti Cirebon jeung ti Banten. Ku kuring ditarima kalawan someah, dicaralikeun jeung diajak sacarita. Embu teu eureun-eureun nyamahan bari nitah eling. Pelenghir seungit minyak anu leleb tea. Brai cahya ngagebur lir srangenge bijil. Jeleg di hareupeun aya pameget kasep, salira sampulur, kulit moronyoy, lir emas sinangling. Dang dosan sing sarwa hejo, boh sinjangna, boh raksukanana, kitu deui sorbana. Kuring teu kaduga neuteub, isin, turug-turug sereb ku cahyana anu sakitu demelingna. Sinarna mungguh gumawang, medal tina salirana. Saumur demelah, kakara teuing ninggal anu kasep ciga kitu. Awahing ku isin, reup kuring peureum. Selengseng seungit ngadalingding, kana sirah karasa aya nu nyepeng. Brai beunta, horeng mantenna anu nyepeng teh bari calik dina siraheun terus sasauran, suantena agem geuman ngandung komara keagungan. Hidup teh gering, iya urang jihad ku eyang. Karasa embun-embunan ditiup, cep tiis. Kasakit aya nu karasa deui, estu nikmat nu aya. Kuring ngalempreh ngararasakeun kangeunahan. Oro kaya, embu nangis kokoceakan, marukan kuring kapiuhan. Sirah pada nyecehan, suku pada ngurutan. Atuh gareuwah pameget kasep teh les leungit. Kuring maksakeun candukul, awak asa pasiksak. Ti harita jero saminggu mah pameget kasep teh sok sumping, tapi tara nyampeurkeun, sok nyerangkeun ti kajauhan bae. Lamun geus ngajiad cai pikeun mande kuring dina jolang, sok tuluy ngaleos deui. Sanggeus beak saminggu sok dijiad ku anjeunna, aneh mun rek nginum, dina cai sok ningal rupa-rupa kaayaan, tebina jeung nongton bioskop, komo pamacaina cai atah. Remen nenjo anu matak pikasieun atau pikagilaeun. Mun kitu, gelas teh sok dibebeutkeun, beak meureun salosin mah. Inget keneh dina gelas ningal tingkalayang kapal udara, pluk-pluk tina palebah beuteungna aya nu marurag. Pledug haseup, breh mayit pasolengkrah,
tina awakna getih pati ngelembereh. Teu anta parah deui keprok gelas teh dibebeutkeun. Aneh, ayeuna jadi segut barang dahar. Saban poe kudu bae mencit hayam aya 2-3 teuing da betrowog naker. Sangu saaseupan jeung bakakak hayam hiji mah ngan saketap. Coba nginum sabekong-sabekong. Tapi ari beuteung mah tetep bae kempleng. Sabulan tah gembul dahar teh. Tas gembul dahar ganti adat jadi seneng nyepah. Mani ulawir-ulawir bae. Ari seupahna terus-terusan diteureuy. Tarasok diciduhkeun jiga nu sejen. Sajongjongan teh tampolan nama beak seureu saayakan gede. Ari kana dahar mah geus peut bae tara pisan. Beuki nyepah teh meunang sabulan. Tes beuki nyepah disambung ku resep ngalalab kembang eros. Eta bae kembang eros sakebonan nepi ka ledis. Jaba mentaan kabaraya meunang sabulan eta oge. Ayeuna ganti beuki udud, tuksel, berang peuting teu eureun-eureun melenyun. Rokok sabungkus teh ngan sajongjongan. Baso geleng dina sabulan teh beak sakas. Unggal isuk kuntung munggah ngahunyud. Salacah acak-acakan sebudir kamar. Pet kana udud kuring ngalempreh deui. Brudul tatamu batin ngalut deui sarumping ngalayad. Rupa-rupa aya pameget loyor pikalucueun, aya nu garagah bari sarakti. Istri-istrina garilis, aya nu cahayana sumuwungu, aya nu potongan salirana kawas wayang, aya nu sasauranana cadel jeung rea-rea deui. Bubar tamu brai jandela muka. Cahaya bulan nyebrot ke jero kamar. Tulila aya pameget lenjang angkat mapai cahaya nyampeurkeun. Cenah eta teh pisalakieun kuring. Ari geus deukeut, kuring ngacerit. Da geuning eta teh baraya nu geus tilar dunya, nu bareto kungsi nanyaan ka kuring. Les deui leungit. Kolot-kolot nyalampeurkeun. Kuring pada ngarubung kumurang kalih sadua-dua. Lah lucu pisan. Eta marurang kalih teh ngalendotan ka kuring bari ibu-ibuan. Ari ka pameget teh apa-apaan. Sanggeus disidik-sidik, cerit kuring ngajerit lantaran eta teh kabehanana oge nu geus maraot. Kuring dicamahan bari diparancahan, nu bara bacaan sorana ngaguruh lir nyiruan pindah. Breh deui dina para katinggal aya hiji kolot. Sirahna gudag-gudag bae kaos nu keur dikir. Red kana bilik aya tangkal kiara gede sisi sirah Citarum di Gunung Wayang. Tina puncakna aya nu turun lalaki goreng patut. Bibirna kandel kedeplik nyepah ngabulaeh. Leungit eta breh jelema mani noyek. Maranehna keur dipariksa saurang-saurang kudu make jubah bodas. Sakur nu katungtik boga dosa tuluy disiksa. Aya nu dirangketan, aya nu ditampilingan, malah aya nu ditarok sirahna. Ajaib. Sakur nu nemahan pati tina kurunganana aya nu bijil mangrupa sasatoan kaya ning babi, anjing, orai, monyet, bagong jeung buhaya. Mayit pasolengkrah bauna munggah mabek. Lantaran teu kuat ku bau, tuluy kuring menta dipindahkeun ka imah nini teu jauh ngan rada beh landeuh. Kahayang kuring ditarurut. Nya bae di dieu mah teu ngambeuna naon. Jeung suku teu lempoi teuing. Isuk-isuk malah geus bisa moyan di buruan atawa lelempangan di kebon sakuriling imah. Tapi sapanjang aya di nini, rarasaan teh tutuluyan ditungguan baik ku lalaki jangkung gede, di samping di karepus jeung di baju bedahan hideung, bebangunan pikasieun. Tuluy menta pindah deui ti dinya, ayeuna mah hayang ka aki ti gigir, ku sararea digugu malah dilantirkeun. Di dieu mah ngarasa gumbira pisan, kana barang dahar geus daek saeutik-eutikeun. Sanggeus katinggal rada mending, kuring diala deui ku kolot. Peutingna kuring sareti bra pisan, malah ngimpi sagala. Dina rarasaan teh, kuring keur nangtung yang hareup ka kiblat. Breh teh di langit ngagebur panah emas, keur nyuruwuk ngeureut langit melah mega. Ari nyaring, horeng geus beurang. Harita teh Jumaah Kaliwon, ti barang hudang teu ninggal embu teu ninggal mama teuing kamarana. Kirawan citengah poe kakara pating rong heap sarumping. Embu ngais boboko, horeng eusina tumpeng katut rencangna, brak dipajangkeun di patengahan ngariung sadulur-dulur. Barabat mama ngadoa. Kuring heran lantaran gigireun tumpeng teh ninggal aya badi sagede curug rupana nai koneng. Rengse ngadoa brak bala kecrakan. Sanggeus rengse barang tuang, pok mama sasauran ka kuring. Tah, ieu teh badi pusaka milik hidup. Ampihannya kade leungit.
Nendena sing parimpen jeung kudu dina tempat anu utama. Dupi ieu teh pusaka tuturunan, cek kuring bari nampanan. Lain, waler mama. Bareto mun teu salah mah harita teh poe Kemis paso sore, 4 bulan ka tukang. Ka imah aya nu ngasong-ngasong menta dibeli, itung-itung sedekah ingetan teh. Nya ku mama diduitan 5 perak, malah duitna oge pangirim ti hidep. Geus diduitan mah lung bae kana tempat betrak-betruk. Lat poho lantaran teu dipalire tea. Perah jeung sarangka asli mah teuing kamarana, da ieu mah diperahan jeung disarangkaan anyar. Kana naon kasiatna ieu teh mama? Cek kuring deui. Kelanan, mama tacan tamat. Ti barang hidup kering, mama teh teu boleh bingung. Mikiran panyakit mana aneh-aneh teuing. Nyata tanya ka ditu ka dieu. Unggal dukun dijugjug, unggal ajengan didatangan, kiai taya nukari, tapi weleh teu manggih wewengan. Panutupanana mama teh ka Cilebak ka ibu Dioh. Nah, anak paralak teh kumanehna diterangkeun. Cenah hidup teh moal cager-cager samemeh pusaka nu kateler-teler dipasrahkeun ka hidup. Da cenah eta pusaka teh milik hidup. Mama rungah ringeuh, da asa teu boga gagaman, tapi ibu Dioh keukeuh. Poho meureun majar teh. Sanggus ulang di pikiran, ras inget kana badi anu menang meuli 5 perak tea. Buah-buah eta cek hate. Geus kitu mah mama buru-buru balik, tuluy dikotek-tak di teteangan. Nya akhirna kapanggih ti kolong, tunjangeun ranjang. Ana ditembongkeun teh ka Bu Dioh, ngan teu bae dirontok mah basana teh. Nya ieu, dedeh teuing nu kasep kalah mah dimomorekeun. Mama sanduk-sanduk teu pisan-pisan maksudnya pirakeun. Ieu mah bakat tingku teterang jeung teu ngarti bae. Terasna kumaha mama? Cek kuring. Cek ibu Dioh, ieu pusaka teh kasiatna kana kasalametan. Dipasrahkeun ka hidup kudu tengah poe dina poe Jumaah Kaliwon. Nya ayeuna pisan ku mama dilaksanakeun, dilubarkeun. Muga-muga hidup sing tereh cager deui kawas bihara-bihari. Biasana mah mama ari gagaman pusaka teh sok aya jenenganana. Manawi cenah cek ibu Dioh saha? Nya meh bae mama poho. Cek ibu Dioh mah ieu pusaka teh jenenganana Kiai Bantal Wulung. Leng badi digalentor di gulang gaper. Rarasaan teh lain nyuman badi, tapi ngagalentoran jajak kakasep nu dikerpus buludru hideung, nu ditakwa bodas ngeplak, nu disarung gerusan tea. Paingan, cek kuring ngomong sorangan. Badi teh ditinggalikeun ka aki ti gigir, saurna. Pek ampihan pupusti, tapi omatnya ulah dipi Gusti da urang mah percaya teh angin ka Allah Subhanahu wa taala, Gusti anu Maha Suci. Cak duwi ka dieu baraya, urang sami-sami sasarengan ngabandungan dongeng Sunda anu judulna Kiai Bantar Wulung karya Ki Umbara. Insyaallah urang bari patebang deui dina dongeng anu sanesna. Hatur nuhun kana perhatosanana, tata darmi haja pamit, permios.